Ya balikkan. Biasa tas di tasiknya. Ya. Tas non liburan. Liburan ke kolam renang pada ada. Kemarin di sangkut ke. Lalu. Kolam laletik. Lobaan eta yang kadina teh. Mana mobil orang halus. Loba. Jadi lain maksudnya dirinya teh sa jeung grup abah gitu. Lain kita mah Pribadi aduh. dulur ya mah yang awalnya teh kalemburna. Oh jadi mah cerita pelesirnya. Ya. Aya pengeluaran eta beak duit henteu. Dijamin. Oh mah ya bayar 70. 70. Ma ati jajan naon bae? Nah, jajan bere kopi mah. Akan malen di kieu Angger mah tidak aren mah masih mawa eta sakarung 10 kilo rambutan. Tuluy cau sadus cau mau kokena nyaho coba angke. Ada ulin masuk teu harayang barang na hartanya. Nyangun liter. Nyaho ada teu harayang. Nya mamnya beak udah loban sama ai di mah makalan di mana tuh. Duh atuh bae si tas liburan euy. Berarti indit isuk balik jam suara. Ya wayah Isa, tas Isa. Jauh teh. Dan ngapung pengkos alhamdulillah teu mabok teh nana. Moal da mati jeung besim geus barandal. Bandel. Cuman ngadaran radio pan. Nyahan tadi nama. Encan ka jeung radio mah mabok. Ya beda jadi pan ai radio teh hayang kadenge ku masyarakat teh. Mulai radio eta udara, ayo radio teh udara. Pengobatan aya eta. Jadi pas kepala lesir jadi mecak kepala lesir teh nya. Ame healing awet ngoranya. Jenuh di imah bae teh nya. Karena awan mah ka imah Pak Ucu. Paucu naon? Imah Pagulang Tasik asli Pak Ucu teh. Lain yang anu aneh di Tasik teh mawa. Ketulain ka pamijahan bae sekalian kagok gitu. Pamijahan nang endi teh? Ya pamijahan mah paling ge eta kotana ta kampungna. Ya urang mah ya eta di kota ai namanya kampung indung namanya. Naon bacaana? Kolam renang. Arana anu kolam renang mah. Kolam renang hampir teh kolam renang. Sendal sedang lebaran. Oh, satu popoh apa naik ke gitu mah. Yang sendal mah dagang lo pake salah daerah pabrik Tasik itu. Oh. Tapi daun yang mau dielipat tapi kudu naik deui. Tapi henteu ai marulas bitis mah henteu datang-datang henteu. Nah, teu ai mah ditutungkeun.